warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pemirsa sadayana, alhamdulillah dina dinten ayeuna abdi tiasa patepung laung dina program Warta Sunda. Kangge ngabagi warta kabalarea, tepang deui sareng simkuring Raina dan deras anu ngaguyur wewengkon Bandung ti peuting nepi ka isuk nyebabkeun sababaraha daerah anu kakeum ku cai. Daerah anu pangparna kataranjang banjir nyaeta Dayenkolot, Belendah, jeung Bojongsoang. Loba imah warga anu kakeum ku cai nepi ka jangkungna 1 meter. Numutkeun keterangan ti pamarentah, banjir kajadian lantaran hujan gede sarta saluran cai anu kacidap pinuh. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa dipikahatur mangrupi informasi dinten ieu ti simkuring Raina Sitipani. Suja amit mungkur, amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.